Mendak video hasem ieu teh embes tapi da moal kadaluarsanya pami di-upload mah. Hai, assalamualaikum embes-embesku. Ieu teh pami telepat mah video pas H-1 lebaran nya embes. Tinggal emak-emak oge tos nyiapkeun entog kanggo angeunneun. Sareng ieu mamin teh bade angkat embes. Nyaeta bade angkat bukber cenah bes, bukber anu terakhir sareng kulawargi. Sareng ieu bukberna teh bade di tempat raka mamin. Nu biasana mah unggal tahun teh osok bukberna teh di saung mamin tapi ayeuna mah di raka mamin kusabab raka mamin teu tiasa angkat ka sareng ieu di jalanna teh manikot macet pisan bes. Maklum pangintennya bade boboran janten makhluk anu aya di kota teh manarudik sadayana ka. Ari pas dugi ka bumi teh sugan matos arasak sadayana embes. Pek tingali lauk oge acan dibakar jadi we di dieu teh ku pamin dibakar heula. Pokona mah nya burit nya aliran deui embes di dieu teh tuh tararuangna oge bari popoekan kieu nya. Dan nista atunya listrik teh tidak bisa kerja sareng pami tos beres tuang mah mamin teh langsung we uih deui ka bumi. Takbir lebaran pun telah bergema. Sareng di dieu mamin bade nyiapkeun heula samara kanggo angeun entog nya bes. Karena kan mamin mah masih kene sabumi sareng emak. Jadi mamin mah malam takbiranana teh pukpak pikbek bes ku anu sami teu anak bungsu pas malam takbiran pukpak pikbekna di dapur. Satos nyiapkeun samara di dieu mamin lajeng bade ngagoreng daging nya bes. Sareng dina kompor anu sabelahna mamin ngeuteukeun gula kanggo ngadamel ager nya bes. Tuh nya tingali minyakna oge teu karos tos asak dicemplung-cemplungkeun we ku mamin teh dagingna kana minyak anu asak. Karena ningannya ngagoreng daging mah tara dibulak-balik jadi di dieu mamin sambil ngeuteukeun ager bes. Tuh ieu teh agerna warna beureum jadi we merah merona. Agerna tos beres ditamplokeun kana wadahna di dieu mamin lajeng bade masak daging entog. Ieu teh caritana daging teh bade diangeun nya bes. Tapi kusabab mamin ieu masakna wengi janten we si dagingna teh diungkep heula we dugi ka dieu janten enjing dicaianana. Riweuh pisan nya bes nista.